Orang dongken doa pangentet doa papatah pepeling bekel pikeun aa kalih teteh ti pangarsapun guru urang sadayana ti pangarsa Bapak Kyai Rohya anjeunna sesepuh pondok pesantren Nurul Huda Al Mubarok parantos aya leres milih lepat abi pangapunten semoga ka pangarsa dihaturanan mohon Bapak semoga dihaturanan kanggo masihan doa masihan papatah ka murang kali semoga dihaturanan. Amma ba'du Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni istawda'tuka lama qara'tu minal ilmi Pardudhu inggal hajat al-mukarramun para alim ulama para juama anu sami hadir na ieu kesempatan keluarga besar calon panganten pameget kulawarga besar calon panganten istri kali duriah sadaya nu rauh hadir na ieu kesempatan baris nyakseni dua hamba Allah anu baris ngalaksanakeun sapali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya nu janten harepan mudah-mudahan urang sadayana kali duriah urang sadaya dipanjang punjungkeun yuswa ku Allah bari tiasa ibadah kamantena dipaparinan kasehatan kaafiatan salalamine disalamatkeun tina sanes kanten balai dohir balai batin dipaparinan kajembaran rezeki anu seueur turut halal barokah manfaat maslahat pikeun bekel ibadah utamina di akhir zaman anu ayeuna mudah-mudahan urang sadaya kali duriah urang sadaya dipaparinan kakiatan iman kakiatan Islam katentreman batin katenangan jiwa kaistiqomahan dina sanes kanten bentuk-bentuk kasayan. Hadirin wal hadirat ikhwan wa akhwatul muslimin sami hadir. Alhamdulillah wa syukurillah dina ieu kesempatan anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana baris hadir nyakseni dirusus ieu teh panginten murang kali sim kuring duanana wilujeng sumping apunten ieu panginten disalah heula sakedap sanes da duanana ieu teh murang kali sim kuring ieu teh jang peni panginten murang kali sim kuring kantos cacarakan di sim kuring atuh neng siti nagen kitu deui malah lami kene calon panganten istri na tinimang calon panganten pameget na da calon panganten pameget mah wagiru disintrek usim kuring lantaran eta nu baris gaduh tanggung jawab ageung engke dina raga ngabahtera ngarumah tangga sok sieun kawajiban anjeunana teu tiasa terpenuhi sempurna anapun hakna mah jigana moal pati ditagih-tagih teuing. Mudah-mudahan ku kituna dina ieu kesempatan sim kuring pangitun hanya peupeuje ka dua murang kali sim kuring ieu anjeun duaan baris nutup lambaran-lambaran lalagasan bakal muka lambaran-lambaran anyar anjeun bakal ngabahtera ngarumah tangga anjeun kudu siap ngembangkeun layar anjeun kudu siap ngahayukeun dayung anjeun kedah siap ngambah jeung ngalayan anjeun nyebrang sagara kahirupan persiapan anjeun ukur sebatas dohir tapi persiapan batin eta nu langkung utami
persiapan materi eta lain teu diperyogikeun eta kedah pisan ngan persiapan mental jeung kabijaksanaan eta kudu leuwih diupanakeun dina raraga ngabahtera ngarumah tangga. Mudah-mudahan di awalan kumawadah nu ayeuna anjeun duaan gesan ngaraih rohmah jeung kuromah eta anjeun sampai dina kasakinahan hirup di antara anjeun dua khususna engke ditambah ku duriah anjeun satuhuyna. Persiapkeun mental aranjeun duaan da geus dibina ieu di pasantren baheula mun calon pangaten istrina geus di papatahan nyamel, geus di papatahan nyayur, geus di papatahan nyusuhan, geus di papatahan nyamuk. Atuh beungkeun pamegetna ogenan sakalian nyekel doran pacul mah pernah kapapatahan. Eukeun pamegetna beun sakalian nyekel gagang bodogbah geus dipapatahan. Intina anjeun sampurnakeun jeung maksimalkeun katangtosan lahiriah syariat agama oge tujuan jeung maksud dina keyakinan jeung keimanan tarima non rupa kajadian nu geus diasongkeun ku Allah ka diri. Hakikatna ieu takdir Allah, hakikatna ieu kawasana Allah, hakikatna ieu irodah Allah, hakikatna ieu pangarsa Allah. Nasib anjeun duaan kali duriah anjeun salajengna diuninga ku Allah, ditingali ku Allah, dikuping ku Allah. Mudah-mudahan salawasna disarengan ku anugerah miwah kariduan mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Niat dina hate anjeun lain semata-mata eukeun ngalampiaskeun rasa birahi wungkul, lain ulah eta teh damang diagehan ku Allah gen keur eta teh. Ulah semata-mata hanya tujuan eta, tujuan anu utama sejak ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak ngalaksanakeun amanat-amanat anu paling dipikaresep ku Rasulullah. So Rasul kapan itu resti annikahu sunnati wa man la ya'mal bi sunnati falaisa minni. Harapan anjeun tekadkeun ingin atau hoyong ngalaksanakeun sebagian amalan-amalan Rasulullah, sebagian sunnah Rasulullah, harapan kuring jeung duriah kuring hoyong diangkeun sebagai umat mantena salalamine kalebetkeun umat nu ngahak nampi sapat udah mantena jaga di yaumal jajamu eta niatan ibadah, niatan ibadah.